payung langit mulas kana pudar di arah-arah kulon. Panon sang surya molotot ka berem-bereman. Anu sakedeung deui bakal tilem sairing jeung silih gentenanana berang jeung peuting. Geus jadi kabiasaan sarta tatakon kailaharan. Muninggang dina wanci sareupna, sakumna jalma kudu buru-buru pada ngampih ka pademukanana sewang-sewangan. Aya istilah sandekala anu jadi rusiah umum, tapi sok dipake pantrangan jeung alesan sangkan urang-urang pilemburan tepati ngulayaban teuing dina wanci sareupna. Komo pikeun budak leutik mah kacida dipahingna masih kekulamprengan atawa masih arulin dina wanci keur sareupna. Pedah cenah ceuk beja, wanci sareupna mangrupakeun lawang mentasna antara alam gaib jeung alam nyata. Aya anu nyebutkeun mangsa di mana nyaringna makhluk-makhluk gaib saperti dedemit, siluman silemin, jurig jarian, kelong wewe jeung sajabana deui. Jadi anu dipikahariwang ceuk sebagian jalma anu percaya lamun aya jalma atawa budak masih kukulamprengan keneh, seutik gedena bakal ditembongan ku hal-hal anu pikasieun. Mindeng kabejakeun loba kajadian budak leutik leungit teu pupugu. Nu tatadina keur ulin ujug-ujug eueuh lir diteureuy kala peteng. Geus diteang ka ditu ka dieu weleh teu kaparanggih. Kapanggih-panggih sote sanggeus aya kana 3 poena. Kitu oge si budak kasampak dina dapuran awi. Bari ilang satengah kasadaranana. Cenah eta budak teh kasarad aya nu mawa ka alam gaib. Kitu numutkeun jalma-jalma anu ngarti dina widang kagaiban. Dumasar kitu istilah sandekala sok dipake oge pikeun istilah pantrangan dina waktu surupna panon poe atawa sareupna. Sandekala atawa sanekala teuing naon hartina ngan anu jelas istilah eta jadi beja turun-tumurun nepi ka anak incu. Tapi lain halna jeung Karsi. Ari Karsi teh saurang awewe anu 2 poe ka tukang rengse dipiliheungkeun ku hiji jajaka lembur. Urang lembur sabeulah anu ngaran Darja. Karsi harita masih aya di luareun imah. Kukulamprengan sorangan di leuweung bari wanci ninggang dina sareupna anu sakedeung deui oge maju ka peutingnakeun. Padahal Karsi teh kasebutna masih panganten anyar. Sanajan rengse di akadan tulus ditinggalkeun indit kuno jadi salakina. Nyatana Darja teh nyaba kadayeuh sanggeusna ngawin Karsi 2 poe ka tukang. Tapi asa kurang pantes lamun wanci sareupna masih can ngampih ka imah. Komo ieu bari ngulamprengna di tengah leuweung. Sanajan eta leuweung lain leuweung gerot, masih paeunteng-eunteng jeung lemburna. Tapi ulah salah anu ngaranna leuweung pasti loba kabejanakeun. Sabenerna teu loba teuing anu dilakukeun ku Karsi harita. Ukur lelempangan nyusur jalan satapak. Rajeun rurat reret neneangan kekembangan anu bisa kahontal dipetik, anu kaliwatan dialah. Dina leungeun kenca Karsi geus aya sabaraha rupa kekembangan anu engke narek dipake mani kembang ku manehna. Teuing ti mana Karsi boga kayakinan kitu. Cenah ieu mah nya ceuk si cenah. Lamun hayang dipikanya kudu jadi salaki. Unggal malam Salasa kudu mandi kembang 7 rupa. Hal eta pisan anu ngajurung ka Karsi ngulampreng ka tengah leuweung neneangan kembang. Tampolana bari teu beja-beja acan ka indung bapana. Sabot Karsi keur anteng-anteng neangan kembang. Rentang-rentang katempo ti kajauhan. Aya saurang nini-nini lempang
bari ngagandong suluh garing. Sapasarandogna jeung Karsi, si Nini ngarandeg sarta pok tumanya ka Karsi. Ae, Nyi Karsi. Gening wayah kieu masih kukulamperengan di leuweung. Halis si Nini kerung pinduh tanda tanya ka Karsi. Duh, meuni ruas Nini sugante saha? Gening Nini ija. Walon Karsi semu curinghak kagerwahkeun. Ieu mah Nini kakara beres ngalasuluh Karsi. Terusnya keur naon atuh Nyi Karsi masih ngulayaban wayah kieu di leuweung. Lainna buru-buru ngampi. Nuju milarian kembang Nini. Nah make kudu neangan kembang ka leuweung sagarupa. Padahal mah di pasar oge loba atuh Nyai. Teu kudu los-losan ka leuweung bari wanci geus sareupna kieu. Duh, bahaya Nyai. Nya soal eta mah abdi oge terang Nini. Mung abdi teh hoyong kembang ti leuweung Nini. Singkat Karsi seeutik mindingan maksud sabenerna. Yeuh Nini, Nyai, tapi ayeuna teh wanci geus sareupna Nyai. Mending oge mulang ayeuna mah pamali cek kolot baheula mah. Apanan hidap teh anyar papangantenan lain Nyai. Kajen we isuk deui neangan kembang mah Nyai. Pameng Nini kantun sabaraha rupi deui. Nini ija beki kerung. Sanajan teu pok togmol tapi manehna langsung ngarti. Nyaho lamun si awewe anyar panganten eta teh keur nohonan hiji syarat kayakinanana. Nyai, Nini oge ngarti. Tapi ayeuna geus sareupna. Pamali ieu lamun hidup kasebutna anyar panganten masih kukulamperengan di luar. Komo ieu bari tengah leuweung. Ayo gera mulang gera ngampi Nyai. Terus Nini oge gening masih di dieu Nini. Cek Karsi kalah malik ngomong ka Nini ija. Kalah malik-malikeun ari Nyai mah. Apanan Nini oge rek mulang ieu teh Nyai. Nam, ayeuna mah urang balik bareng jeung Nini Nyai. Mangga we Nini ti payun. Pameng abi mah Nini. Nya kajeun ari kitu mah. Nini mah sakadar ngingetan wungkul ka Nyai. Melang wanci sareupna kieu hidup masih keneh kukulamperengan di leuweung. Tenang Nini, moal aya nanaon ieu. Bilih Nini bade ti payun mah, mangga Nini ti payun. Karsi keukeuh mugen semu ngajurungkeun sangka Nini ijah buru-buru indit. Nya heug atunya ngan omat. Mun geus beres buru-buru balik, ulah ka mana mendi deui. Muhun tenang Nini. Nya atuh Nini ti heula nya. Muhun mangga Nini mangga. Teu loba carita deui Nini ijah ngaleos indit. Sainditna Nini ijah Karsi luak liuk deui neangan kekembangan. Memeh manehna ngojengkang sempat heula ngaliuk kalebah si Nini ijah ngaleos. Ngan barang diliuk. Da ka mana si Nini ijah teh geus ngiles geuning. Karsi curinghak kaget meureunnan. Dumeh si Nini ijah nyaho-nyaho geus eueuh tina paneuteupna. Asa piraku si Nini tereh pisan eueuhna. Padahal lempangna oge noyod teu gancang. Katambah jalana lempeng jadi jarak 100 meter oge kuduna mah masih keneh katempo. Aneh, meuni gancang-gancang teuing si Nini teh lempangna. Padahal mah geus kolot geus reot tapi lempangna masih keneh gancang. Karsi kituna teh bari garo-garo teu ateul kana sirahna. Memang teu kaharti. Asa piraku ukur 10 detik pira oge manehna ngalihkeun perhatian. Tapi barang ngareret deui ka Nini ijah nyapak geus eueuh.
Rada lila manehna celengge bari ngahuleng nyerengkeun lebah ngilasna sinini. Sadar kudu buru-buru neangan kembang deui. Karsi ngojengkang deui indit nuju ka tengah leuweung anu loba kembangna. Eueuh kasieun, eueuh kakeung. Teu malire langit sakedeung deui bakal lepoe. Harita Karsi terus ngulik bek neneangan kembang anu kakumpul kakarak 7 rupa, jadi tinggal sarupa deui eta kembang teh. Karsi asruk-asrukan beuki ka jero leuweung. Narabas baruntas, tapi dikersakeun neangan sarupa deui meuni hararese. Los ka ditu, los ka dieu, los ka kidul, los ka wetan, ka kaler, los ka kulon, tetep teu manggihan neangan hiji kembang sarupa deui. Sabenerna Karsi teh rada geremet. Red kabelah kulon, panon poe geus reup-reupan satengah tilem. Dinten teu oge rasa rempan pasti aya nyangkaruk dina hate Karsi. Melang ari samet kapeutingan di jero leuweung mah. Tapi maklum kangaranan di leuweung kalolobaan pasti tangkal-tangkal galede. Jadi rada hese muniangan kembang komo ieu anu lobana 7 rupa. Ngan arek kumaha deui. Sabab kitu cenah syaratna. Ulah make kembang buruan tapi kudu kembang liar anu loba di pileuweungan. Sabot Karsi keur jongjon neneangan kembang. Jiga aya kakuatan lain anu maksa diri Karsi kudu ngalieug kana hiji tangkal anu kacida gedena bari bangkotan. Red Karsi ngalieu bre katenjo. Sanajan samar-samar tapi masih kene eces. Dina lebah tangkal anu gedena meh sagede beuteung munding. Jiga aya Kang Kalung ngagantung kana paku nancep dina tangkal anu sakitu badagna. Hah? Nya naon etanya? Meakeun rasa kapanasaranan, Karsi ngagedik nyamperkeun kana eta tangkal. Nalika geus deukeut, panon Karsi telek merhatikeun Kang Kalung anu ngagantung dina paku anu nancap dina tangkal gede. Eta kalung ngagantel kana paku anu nancep pas lebah tengah-tengah dahan. Warnana hideung meles tina untuyan hanjeli. Digagantelan ku bungkusan lawan hideung sagede indung leungeun. Sababaraha lila eta kalung teh terus diperhatikeun ku Karsi. Culak cileu, dungak dengok bangun anu panasaranan. Poho we Karsi mun manehna keur buru-buru neangan kembang. Nah kalung saha ieu teh nya? Nah bat digantungkeun dina tangkal kai sagala rupa. Heran tanda tanya, panasaran. Jeung rupa-rupa rasa nyangkaruk dina jero hate Karsi. Tapi rasa panasaran leuwih gede anu ngadorong manehna ngadongkang sarta ngarawel eta kalung anu ngagantung. Gep seor. Barang eta kalung dicokot, angin tiis ngadadak nyeot tarik. Karsi nyoloyong meh-mehan rek labu. Tapi teu lila kitu nate. Kayaan jol biasa deui. Karsi memang ieu teu nyahoeun. Lamun angin anu cikene teh jadi tanggara teu hade. Jadi anteng we ngilikan Kang Kalung anu jiga hanjeli. Sadar wanci geus meh reup-reupan, Karsi ngalieug ka belah kulon. Katempo panon poe meh tilem sagemblengna. Lamun maksakeun neangan kembang bari kayaan poek asa pamohalan. Jadi manehna mutuskeun mending balik we heula kajeun isuk deui wae neangan kembang sarupa deui mah kitu ceuk pikir Karsi waktu harita. Harita guragiru Karsi indit tuturubun muru balik. Alih-alih ti sainditna Karsi lebah paku anu nancep ujug-ujug ngaburial keluar getih hideung. Getih keluar pagalo jeung nanah bari nyambuangkeun bau hangru anu kacida bauna.
Jadi hal di luar nalar lamun nempok kaluarna getih tina tatangkalan asa teu ilahar jeung matak pisoakeun we mun kabeneran aya jalma anu nyaksian kejadian eta teh. Hiji keanehan eta lain taya alasan. Sabenerna kalung anu dibawa ku Karsi lain kalung biasa, tapi kalung anu nyimpen sajarah carita ketir 20 tahun ka tukang. Lamun rek diguar mah kieu pamiarasanya sasakala eta kalung nancep dina tatangkalan teh. Asal muasalna 20 tahun ka tukang. Kocapkeun dina hiji peuting di hiji lembur anu katelahna lembur Cilamping anu biasana sepi jempling lamun ninggang wanci tengah peuting. Kari-kari ayuna diiburkeun ku ayana kageruhan. Meh ampir sakabe pangeusina kalaluar pating corowok bari burber marawa pakarang. Lain ku pedah aya bangsat, lain pedah aya kahuruan. Tapi pangeusi lembur matak burber lalumpatan teh pedah keur ngabuburak saurang dukun lepus anu katelahna Ki Dayus. Cenah baheula Ki Dayus salianti jadi dukun teh oge sok tukang ngubaran, boh ngubaran panyakit lahir atawa ngubaran panyakit batin. Ngan anu jadi masalahna dina praktekna loba hal anu teu munasabah, loba kabejakeun lamun Ki Dayus teh mindeng nyarean awewe anu keur menta ubar ka manehna. Lain saurang dua urang anu jadi korbanna, tapi sakur-sakur awewe anu datang ka Ki Dayus pasti disarean ku Ki Dayus teh. Jeung anehna deui eta dukun teh lir boga kakuatan sirep asihan, jiga boga ilmu pamikat tahap luhur, sahingga tiap awewe anu disarean jiga pasrah we dikitu dikieukeun teh. Aya 3 urang awewe anu mindeng disarean nepi ka radeuneuhna. Mimiti nama urang-urang pilemuran teh can wakanyieun tindakan kitu kieu. Dume hayang masikeun heula nah bener eta dukun teh loyog jeung anu kabejakeun ku balarea. Tapi sanggeus diintip jeung ditalungtik bener we kabuktian. Barang diintip eta dukun Ki Dayus teh katoong keur nyarean saurang wanoja anu geulis rancunit. Atuh geus kabuktian kitu mah urang pilemburan anu dipupuhan ku punduh sarju buru ngajorag pademukan si dukun Ki Dayus. Satengah taranjang Ki Dayus dibuburak ku urang pilemuran. Malah imahna oge didaruruk, sedangkeun si awewena batur sarena tuluy kabur teuing ka mana jigna. Awalna si dukun teh mere perlawanan heula. Lain oge dukun ari teu bisa gelut-gelut acan mah. Sabaraha urang pilemburan geus ngajaloprak. Sedangkeun anu sawareh deui mah terus ngepung bari ngahrembatkeun pakarangna sewang-sewangan ka Ki Dayus. Menang sawatara lila Ki Dayus masih tagen ngayonan urang pilemburan. Keur mah boga ilmu silat katambah manehna didukung ku mustika Jarong Dawuk. Eta mustika Jarong Dawuk teh mangrupa kalung hideung tina hanjli bari digagantelan ku bungkusan lawan hideung. Tuah kasaktena eta mustika salianti boga asihan tingkat luhur oge boga pangaruh kabadukan anu luar biasa. Jadi sakur pakarang anu keuna kan awak Ki Dayus ngabelentrang taya anu sanggup nembus kana kuat kulitna Ki Dayus. Nempo kaayaan seperti kitu Ki Punduh Sarju dijieun taak. Bingung kumaha carana bisa meruhkeun Ki Dayus si dukun bejan. Nya antuk nama Ki Punduh Sarju teh menta pakukumaha ka Kiai Damasik. Anu kabeneran Kiai Damasik teh milu aya di dinya.
ku Kiai Damasik di bejaan sumber kekuatan Ki Dayus nyaeta aya dina kalung hanjlina. Jadi lamun hayang meruhkeun Ki Dayus kudu dicokot eta kalung hanjlina. Menang pituduh samodel kitu Ki Punduh Sarju gancang marentahkeun ka urang lembur supaya ngarebut kalung hanjli anu ngalingker dina beheung Ki Dayus. Rek kumaha we carana anu penting eta kalung teh bisa kacokot, bisa karebut. Nya tidinya mah anu ngeprak buru-buru ngabagi diri masing-masing. Anu sawareh terus nyerang nyacageun pakarangna ka Ki Dayus. Anu sawareh deui mah ngadodoho ngincer kana kalung anu melit dina beheung Ki Dayus. Alhasil menang sabaraha lila kalung mustika bisa dicokot ku cara dibongohan ti tukang. Tidinya pangaruh kawedukan si dukun akhirna mah leungit bareng jeung kalung anu karawel. Bedog, arit, lencog, parang anu samemehna ngarampul ayeuna mah jadi narugel pisan teurak narancab kana badan Ki Dayus. Pamustunganana Ki Dayus jadi nambruk di barung guyang getih. Ngalungsar ngajampana jadi bugang dina kayan panon bolotot awak rangsag tapak dicacag ku pangeusip lemburan. Sanajan hasil mateni Ki Dayus urang pilemburan rada aya rasa ketir oge. Aya rasa karunya nempo Ki Dayus paeh dina kayan kitu. Tapi dare kumaha deui tingkah rucahna Ki Dayus geus di luar wates, geus taya hampuraeunana. Jadi eta hukuman teh cukup satimpal pikeun dukun bejad alias Ki Dayus. Harita layon Ki Dayus tuluy dibarawa pikeun dipulasara sakumaha mistina. Sedengkeun kalung mustikana mah dipasrahkeun ka Kiai Damasik. Ceuk Kiai Damasik kalung mustika kudu buru-buru direuwat sangkan teu nimbulkeun pangaruh ka dituna. Sanajan mangrupa kalung hanjeli tapi eta kalung teh digeugeuh ku iblis jahat. Bisa bahaya lamun seug eta kalung dicepeng deui ku jalma sejen. Lamun teu buru-buru direuwat sarta diapeskeun pangaruhna, eta kalung pasti bakal ngadatangkeun Ki Dayus anu sejenna nya. Eta kalung bakal ngalahirkeun Ki Dayus sejenna. Atuh gancangna carita poe isukna Kiai Damasik dibaturan ku Punduh Sarju jeung sabaraha urang warga pilemburan. Ari indit kaleuweung kalung mustika teh tuluy diruat ku jalan dipaku dina tangkal caringin. Tujuanana pikeun ngapeskeun iblis jarong dawuk anu kaimpleng ku Kiai Damasik. Eta iblis teh kacida ngabahayakeun jeung matak nyasarkeun ka sing saha wae anu mupustina. Rengse ngaruat kalung si Kiai Damasik mepejeuhan kanu area di dinya. Omat cenah ulah aya saurang oge anu kumawani nyokot eta kalung tina paseuk pakuna. Sanggeus diamanatan kitu kabeh warga pilemburan marulang deui ka lemburna. Tah jadi kitu pamiarasanya asal muasalna eta kalung hanjli aya ngagantung dina tangkal caringin gitu nya. Harita getih jeung nanah urang balik deui ka zaman kiwari gitu nya. Harita getih jeung nanah terus kaluaran beuki loba. Ngaburial teu beda we jeung getih tina beheung dipencit. Terus ngaburial teu eureun-eureun nepi ka ngabayah-bah dina taneuh. Ngan tapi dina kayan keur kitu ujug-ujug Leuh, waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya ieu dongeng anak jurig teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna
Mamang saja amit mungkur, amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.